geus luhur pangkatna bisa morosot ku gara-gara mio gara-gara apansa gangguan hirup loba disebut awaiq. Gangguan nuku urang kudu disingrai-singraikeun. Sebab satungtung urang aya bang baluh urang moal jadi jelema luhur. Kabang baluhan ku dunya, kabang baluhan ku makhluk, kabang baluhan ku nafsu, kabang baluhan ku setan. Urang moal usul ilallah mahfud ngaranna. Kudu diusahakeun ku urang mimiti micenan watek-watek nu aya di awak urang. Babari urang ngomong nama ngaji teh ai ngaji nama cak Imam Ghazali babari jasa praktek na hese. Urang ulah-ulah ngalengitkeun watak-watak anu aya di awak urang keseluruhan hiji baheula. Mata teh resepeun berwatak neuleuh nu geulis. Hiji bae mata ku urang ditapaan. Teu bisa urang meureumekeun mata. Hiji eta ngaranna bang baluh. Satungtung urang teu ngariadohan mata, urang moal jadi wali. Duatang kang ngujur ngaler moal jadi wali. Capek. Berangkat gencan geus capek. Aboy mun berangkat paeh mah. Cili ngabogaan watak resepen pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu. Teu kadele ku urang sisarwitina mah tapi suarana duh, di balik tembok ada suara mu ngos-ngosan. Tah, eta ngadengekeun suara aya lazat sesuai jeung watak. Diriadohan ku urang denge urang wajin teuing urang elmuna hebat sakikituna bae insyaallah ya Allah kitu kene irung kitu kene sungut kitu kene leungeun berwatak leungeun tersepeun jasa mun nyekel nu empuk-empuk. Teu riadohan ku urang atuh geus mengpele. Jadi eta horenganan naon ngaranna babandul mata, babandul cili, babandul irung, babandul sungut, babandul leungeun, beuteung dubur kubul etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga urang teu bisa hiber ka Allah.
mentak riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Carana supaya orang keluar tina belenggu eta, maka orang kudu loba tafakkur jeung muraqabah. Jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya na. Naon bae dikorbankeun ku nyana. Komo jelema ternama. Aya tanah-tanah dijual jangan leungitkeun belenggu dirina anu keur di penjara. Kendaraan-kendaraan dijual jangan leungitkeun beban belenggu nu aya di penjara. Segala rupa diusahakan sugak sogok kiri kanan terus nu pentingnya na merdeka tina belenggu penjara diusahakan ku sahabae oge tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakeun teu pernah kunaon ieu kebeloonan urang beloan itu. Aya hiji waliullah di penjara. Datang ka di penjara, di jero nyana dikerumuni ku ahli-ahli penjara. Datang menyapa, "Mama, kok bisa asup ke penjara? Mama maling." Wis henteu. Mungkin mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara. Onto mama kayak bisa ka dia zolimna penguasa. Mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan. Asa kasinggungnya na maka mama dijeburkeun ke jero penjara. Kumaha tuh yang geus kieu mah teu kumaha aja mama masanajan di jero penjara merdeka. Merdeka di mana horeng? Cak nu sejen urang ka dieu hese ka dieu hese. Ih. Ai aslina merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah keneh. Ketika orang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram. Itu embung ieu embung atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung teu beda di jero penjara jeung di luar penjara mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae nyana mah nikmateun di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah sebab naon leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar. Ih, wali mah pandangan anak kos gitu. Pohara jasa. Nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah. Cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara, yeuh kuncina diberep sajadah. Diamparkeun ku nyana di jero penjara. Cak anu sakelilingna maknya sajadah bisa mukakeun kunci. Ih, kunci penjara mah besi, lain sajadah. Cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage. Tok, lamun maneh yang kalaluar kula rek ibadah ka Gusti Allah. Aju maneh kalaluar ku kula dipangmukakeun. Bener mama? Hei, itu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atuh komo ieu sajadah. Beh, komo kumisa bibrozak. Si jampang mah teu eleh ku nyana. Masya Allah, jelema mah jelema neuleuh kumisa bibrozak biasa-biasa bae. Tapi monyet masih eunun. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara.
cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah langit eueun mesen bisa dijieun ku Allah bumi eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah eusikna eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah anu nyugihkeun Allah anu nyangsarakeun Allah nu nyehatkeun Allah nu ngagringkeun Allah hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah ketika Allah dek keluarkeun gampang ye mama ulah sok loba omong lah sakjana coba buka ayo salat sholli Allahu akbar aya nu ngomong mama eta salat usolina nan usoli libukail kunci Allahu akbar sia sok aya nyoba segala salat bae usolina ditanya ku sia komo lamun hayang salat hayang ieu naon gara-garana batu cincin daratang gitu. Bangsa per naon ngaranna dare-dare dunia supaya datang aya salatna tah eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan salat Allahu akbar beres salat maca nyana wiridan ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram mal diteruskeun ku aing bacana ke ku sia dipraktekeun paranti muka kunci aju sia maling ditanya ilmuna nang tiki uci cenah pan aing jadi agen berarti wal teh anu kitu-kitu bau rahasia tuh wal saya hayu koyungna mah kajen teh beres salat doa langsung tadi bener bae tengah peuting kira-kira jam 1 nya salatna eta pintu penjara kalaluar pret digerokeun ku nyana kalar ayo geura mesin keluar lupat ai mama mau moal kan mama ai mama maksudnya mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh ci ndek ke mama nu keluar jangan nu mukakeun ge mama henteu maneh bae mama mah ngan sakadar jang batur doang mama mah geus teu kudu mama mah geus bener mama bener tuh salaman entah kudu salaman geus ulah kabura penjaga sih ya ke kalau luar kabeh plok wuih beres ngunci deui plok padang di deuleu ku penjaga isuk-isuk deuk dirangsum eueuh ieu kamarana kosong tinggal aya mama bae keur salat duha Allahu akbar teu bisa ditanya terus duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu akbar das zuhur langsung maca Quran deui zikir deui Allahu akbar cak penjaga aing irahananya nya ya bisa aja jana akhirnya minta nyana ngadeukeutan mah punten kula ieu minta kesempatan nek ngobrol wae ka dieu ya naon ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek cenah jujur awalnya jujur aya eta bisa barhalik pan kami narangtung di hareup kok bisa teka deuleu ku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah mama nu Allah lawang nu Allah dikunci ge kunci Allah jelema hayang kalaluar geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kalaluar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata cek nyana mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu cek nyana di kolbu
geus ieu mah sanajan bentak bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tah nu mantak aslina mata mah nu ieu bu itu penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba mama jelaskeun cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bage asup ke penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkesela ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahanana maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kalaluar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting kok bisa teka deuleu cek mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeuleu tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadeuleu alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadeuleu maka ku kadeuleu nak mata hate bisa neuleu ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadeuleu ku mama je kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget mama ulah sok macem-macem mama mah teu macem-macem kos potot gambar sama macem bae cek mama eta kos kitu kadeuleu ku mama zalim ya. Nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu henteu muka. Pertanyaan kedua naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu. Pertanyaan kedua coba kunaon? Batur mah penjara teh belenggu asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum dele ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atunya nama di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara kitu-kitu kene sebab naon nyantelna jeung Allah bu mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah ya apiap ka dieu ieu jadi ieu ndek jara diwali kabeh kabeh belajar ka mama mah teh yang keluar di penjara kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal dek di penjara bae moal model Habib Rojak mun di penjara moal yang keluar naon sebab jana mah kaluar ge henteu guna ku pamajikan dicarekan bae dina nalika balik ja pamajikan geus teu butuhun sebab budongkar antikna geus teu hudang geus cak Habib Rojak aing dek naon di luar geus cak ya maning di jero lah disumbang caknya dahar tinggal dahar nginum tinggal nginum aya teh jelema nu di penjara model kos kitu eta buktina si eta jadi jelema anu geus deket ka Allah we hirup sarua bae kok bisa kos kitu lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah sebab urang mah kasorot ku panon poe ai Allah mah nu nyieun panon poe
geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat teu kakurung ku zaman ku waktu atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting eta kabeh penjaga-penjaga penjara ngararaji sakali dua kali tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh akhirna cak nyana urang baralik bayu baralik penjara kosong raja bingung raja wah iya kamarana balik cak nyana ya ku aing ditingkatkeun deui gaji embung aing mah hayang gaji ti Allah bae pan ieu sia jadi kararieu iya tah gara-gara mama ngadidik kami kadiri iya jadi senyada geus dibuka-bukakeun kita penjara mama mah di jero penjara bae batur geus baralik kabeh penjara yeuh kosong penjara geus karosong dibuka-bukakeun nyana kabeh pagaweana tinggal raja bae ieu saanu ngurusan atuh mama ieu mah geus anu ngurusan ku mama kajeun mama mendeg jeung Allah bae cak mama teh cak raja teh ai geus atuh ai mung keluar mah mama bae nu kula bae anu mawakeun sangu sagala cai tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu sore mang mawakeun sangu sagadeup geus saminggu cak mama sial aing capek aing raja tah lain sieu si raja bingung kita keluar embung aduh itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar henteu embung cek nyana geus ngeunaheun jasa di dieu cenah di penjara ayeuna mama ge nanya eta raja kok mama bisa jadi betah di dieu betah sebab hirup jeung Allah di luar jeung Allah di jero jeung Allah teu karasa beurang teu karasa peuting mama mah dahar sakieu teu dahar sakieu geus nikmat jasa cek tuan raja coba konsepna naon sih mama piwalian deui ya asana negara ditinggalkeun ya cak mama hiji tuan raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumaha nyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya merdeka mah merdeka bae ulah haju negeriku taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku kitu kene belenggu kurung tah ketika manuk dibuka talina kikipliknya tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian ketika talina geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae bener tapi aya nu bloon manuk gejek tuan ecek mama mana tah manuk nu bloon nu mana manuk nu bloon teh manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnyana bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu sebab nyaritakeun nanaon ge geus aya di nyana nyaritakeun ilmu aya di manuk nyaritakeun gagah aya di manuk jaritakeun merdeka aya di manuk kunaon manuk teu daek hiber malah kukulintingan kikipli kan eta manuk tolol bin goblok
kenyahuannya menikmati suasana alam, mana gunung, mana danau, mana leweng, mana gurun, manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae. Tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teh hiber, eta manuk tolol, manuk goblok. Cek Tuan Raja teh mah jaka aing. Bisaan wali. Bisaan wali. Aduh, Tuan Raja ngomong ke mama eta maksudna manuk ka abdi teh manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu. Jasan teh mah ka abdi manuk. Ieu mah manuk tolol. Oh, asa dedek bae kana hate. Teu mah jaka kula, manuk. Asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula. Manuk ieu mah manuk goblok. Cak Tuan Raja aing besi beuki goblok bae cek nya. Ja aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hihiberan macak Tuan Raja kunaon atuh aing teh mani koster belenggu ai kudu nama jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing udah sok aju kasinggung jak mama teh manuk ieu mah tapi asa ka kula atuh aya asa mah heueuh meureun eta teh ditaliti ku Tuan Raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kala luar horengnya nama hihiberan engke meureunana aing di akhirat ca Tuan Raja teh ai pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga ai aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu jadi tibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha babaturan penjara eueuh kabeh geus dikaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pagawe geus eueuh mama deuk di jero bae sorangan henteu sieun naon teh jeung Allah mama mah jeung nu boga dunya mama mah ambo cek Tuan Raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing isi hirup kos mama abdi hayang kos mama coba bener hayang sakali dua kali tilu kali ditawajuhan kunyanat ku mama teh tuh dibimbing ih dengan singkat Masya Allah teu hayang nyana jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantak urang mah teu jara di wali atuh guruna ge wali ini hese tah ternyata horenganan ieu manuk urang teh disapertikeun kana manuk teh lamun di talian jangjangna di talian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku aju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenak deuk ka pegunungan apa ka sawahan ka huma acenan deuk ka danau ada ka lembah deuk ka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nu pang tolol-tololna mah di belenggu henteu di kurungan henteu tapi teu da kiber ieu nu blon urang kuari mah hirup teh apa majikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah eta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belengguna geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolol teu coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk ku aing sia geus dilepas-lepaskeun teh tali jangjang sia suku sia tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung kiplik cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae
hiber tapang bloon jelemak anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta urang kuari mah nu mantak henteu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pemajikan dita dagang pantes urang kuari mah nu mantak henteu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan tekanan tina jabatan pantes urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran urang apatula patili di organisasi pantes artina pantes teh emang nya mah teu hiber ya bisa di talian eta mah parantes artina pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes tapi ieu mah panti partai henteu organisasi henteu tani henteu gawe di pabrik henteu kemudian ngojek henteu segala rupa henteu malah cak pamajikan ge ka tuh hirup kumaha kakak eta mah ieu mah kula malah tuh jang geus sakikieun aja urang keur ngora mah geus kolot Apira orang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang. Sare geus eueuh kasenangan, geus suatu kakak. Geus batu di masjid ke di mushola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan, berarti kan geus terbelenggu henteu. Henteu terbelenggu. Jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan Jaya ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya. Kuari mah geus kolot kakak kaji atuh geus bae kuari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji deuk di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna ja anak geus mandiri kuari mah incu geus bare nu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya anana teu daek ibadah pangblon-blonna endahan jana kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak dobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian kaju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloon jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu pang gede-gedena siksanya na cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia tarolah masa muda nama sia gawe tarolah masa muda na sia dagang tarolah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia ajo ku aing belenggu jang dahar ambalaya pake ambalaya geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa. Masya Allah karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun ai wali mapan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama kuari teh naon ieu nu jadi belenggu nu jadi belenggu teh kuari mah ieu anak berusaha nyana ngalepaskeun belenggu tina anak geus dirialdohan ku nyana pamajikan lain kudu ditinggalkeun dicerai tapi carana setik-setik supaya pamajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres aduh orang kayak deh kabutuhnya lagi seru apa nah ya dimerdekakeun terus tina dahareun tina ini mun pampaka terus nya nama usaha wali mah setik-setik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik-setik ngajauhan makhluk setik-setik ngajauhan dunia capek tangtuna tapi Allah mere lantarannya na usaha menjada wajada di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoy ku Allah datang bae terus
tidak usah ngajauhan makhluk dibereku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian dari makhluk daratang baik gitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen kumaha ge nu mantak per detik per menit nya nama terus baik ke Allah terus dikelilingi kunyana dipakai ka embung lantaran kuat ai ku Allah dibere kuat mah kuat baik muncullah jadi waliun min auliyaillah moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka lumentak contoh manuk deres manuk anu di talian mah teu hiberge deres manuk nu di talian sukuna teu hiberge deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan ieu mah manuk geus kaluar ti kurung belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber kana bae ieulah jelema nu pangbloon-bloon akhirna raja dirinya asa asup nasihatna terus beki dia beki ibadah beki mantap beki dia beki ibadah beki mantap kerajaan diserahkeun ka nu sejen nyana beki mantep jadi raja kamari mah raja teh secara zahir kuari mah raja na jadi raja batin nyana ngabandingkeun tatuan raja ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah tuh caknya nikmat horenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya kumaha bae ge ja Allah nu ngurus kumaha bae ge ja Allah nu mere kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi geus atuh sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat jadi bupati raja lalagaan jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak ketika urang aya babandul mahfud ngaranna jelema nu dihinakeun ku pagawean yakni nu dibabandulan ku min ku ila ku an ku ala dan lain sebagainya sarua jeung manuk di talian jangjang di talian sukuna eta adalah teu bisa hihiberan nu kos kitu ngaranna mahfud namun aya kiai teu daek hiber teu daek ibadah secara batin eta kiai adalah kiai mahfud ngaranna pamarentah mahfud pedagang mahfud teh kang den hinakeun kang den asorakeun kang den gusrukeun kang den gejeburkeun kos kitulah menjadi horenganan wali bacicing di mana bae ge mere elmuna ilmu kawalian bae sakumaha jelema ahli politik cicing di mana bae ge nu diomongkeun teh politik bae kajentingnya nanggeus panyakitan bengek geus teu kiprah dina politik ketika ditatamuan ku jelema Waalaikumsalam waduh ini sekarang udah sakit iya udah asma udah parah kok ada semenit 2 menit terima kadituna ngobrol politik deh bae nyana nanggeus setruk geus kieu bae ngagoler bae padahal mah ketika orang datang kadinya nyana mantan gubernur nyana mantan menteri misalnya nyana mantan bupati ketika orang datang kadinya silaturahmi sakedeung mah ngobrol nu lainna kadituna politik deh bae ketika jelema ahli ekonomi kajian kuku mage urang namu kanyana moal kebel ngobrol nu lain mah kadituna nyaritakeun perkembangan ekonomi urang ku hari malamun namu ka Elias Pikal sakedeung urang ngobrol nu lain-lain pasti kabelah ditu nama ngomongkeun tiju bae kajian kuku mage urang lamun namu kasih Supratman sa si Herman katen kesebelasan Persita tiasa karanganana gegeraan sa geraan udah sok seserian siap bangun teu nyaho nyaho pasti ngobrol kena tentang main bola bae jadi berarti almar'u hiji jelema eta teh mah manahaba bareng jeung nu dipake karesep ku nyana resep politik ngobrol politik nyana resep ekonomi ngobrol ekonomi nyana resep budaya ngobrol budaya kiai ge karesepna fikih ngobrol fikih bae kiai karesepna alat ngobrolna alat bae kiai karesepna usul fikih bae kiai karesepna hadis ngobrolna hadis bae kiai karesepna teh ieu mah karesep nya mah resepna teh mah nyana mah di pendopo bae cara Kipu Doli atuh eta bae jeung Habib Rozak balik dikasih berapa Bib
Terus 10 juta mah 300.000. Aja pending jadi beda 300.000. Aja kita balik sorangan. Beak di jalan. Budak rugi nya 300.000 beak di jalan di akhirat kana neraka. Geus pokona pangrugi-rugi na jelema aja pending guys pokona mah. Aduh, jangan kayak ngomong yang mal deui cek yang lain kan. Emang di ditu naon bae tuh ngaji pedi, ngaji Yasin sih. Emang ngaji Yasin di itu karena Allah. Henteu cek. Mana aya di pendopo karena Allah. Tsunami bisa. Tah, ieu ge wali. Wali mah di mana bae ngembangkeun ilmu kawalian kos dukun. Dukun hirup di mana ge ngembangkeun ilmu dukun bae. Wajan ku kumaha ge. Urang mah ngobrolkeun batu teh batu Alimaya, Sungai Darek itu bacannya nama lain. Wo, ieu maunahan. Ieu batu combong. Namun ditoelkeun nyileuk ke jelema. Lamun dikatakeun ngudag cek jelema. Ieu. Atau terus bae dukun lah ngobrol lagi kos gitu bae aja apa. Iya anti tembak, iya anti cukur, itu perdukunan mah kos gitu bae. Mantak sing hadeta cincin nu dipake ku Habib Rozak ke. Lain sambarangan eta mah beuh cincin teh eta waktu gunung meletus eta cincin eta. Nu kaluar ti gunung teh eta, ngan sakikituna. Eta mah gunung meletus teh lain endek meletus dan naon endek kaluarkeun cincin nu dipake ku Habib Rozak bae eta mah. Bo eta dukun lamun ngomong bloon. Pohara iyalah cenah aya cincina geus kaluar mah cincin ieu atuh gunungna ge geus teu meletus deui pareta gunung eta dukun geus ngomong pohara mah jadi urang teh ngarasak mau pohara mah teh si cincin bukan ngan sakikituna gunung meletus teh deuk ngaluarkeun ieu doang mentek ieu pohara jasa baheula malamun lampu Aladin digosok-gosok kaluar jin ieu ge sarua naon bedana jeung Aladin eta tah cincin Habib Rozak mun digosok-gosok Masya Allah kaluar naon kiai kaluar di dia sing gerendul sasanggaleun tah eta dukun terus emang kos kitu jelema mah naon anu dikaresepkeun ku nyana di hate eta wali cicing di mana bae mere ilmu kawalian nu mantap urang mun kadatangan Kangjeng Nabi Qadir moal kebal jadi wali. Urang moal kebel, urang kadatangan misalnya sesari pidato lo, atuh moal kebel jadi wali. Moal kebel jadi wali, kadatangan ku wali itu jadi wali sebab lo mere ilmu, nu aya di hatenya na. Tok urang, mantak sok berage. Urang keur cicing di imah, datang ke urang teh kitu kiai. Udang-udang budak hebat pokoknya. Ngan Golkar. Moal kebel sarua urang yang gusruk bae sarua. Si kade tah tamu teh kos karari itu teh tamu teh datang ke urang teh kumaha datangna nyana mantak datang kitu Kangjeng Nabi Qadir atuh geus lah moal kebel memenitan jadi wali kuneuleuna doang kuneuleu kajana ngecap saucap bakal jadi wali sepolta eta sebab jaran nu dibawa doa ilmu kawalian ya Allah ya Rabbi urang kadatangan sakedeung maku DPR aju bae, guriwol basi salaman sabareut kana ku dari tak sebenarnya. Aya jipen mah aya dina dirugi bae. Dirugi bae ngana mah. Datang gubernur bari ditanya, mere sabaraha ngaji? Boro-boro mere. Nyana henteu. Tungtung nama hate dangkal dibere henteu. Nah, eta urang kadatangan ku DPR sakali dua kali ngobrol 3 kali teuas ge hate. Teuas. Lain lalagaan teas kurang-kurang nama kula ge garasa asal tas ngobrol bae jeung DPR teas hate sebab mawana kadinya bae ieu pangajian endek dimangpaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula we galak engkajeun mah di benduan ge kunyana tok dek dikondisikeun bagaimana cenah kiai anu-anuan tidak bagaimana kiai cenah anu-anuan tidak urang geus sababar kali DPR ngajakan ka aing teu aing mah kajian kumaha ge moal duk disumbang anu-anu masyarakat duk dibere anu-anu sabaraha cenah kiai nu ngajian teu hayang aing mah geus siana ge teu kudu ngaji geus pokona mah ka ditu babur entak benduan ka kula kajeun aing mah dibenduan ku nyana saeulah ku Allah wae aing mah geus ajun nyana ngomong beuh ki uci mah cenah ekstrim nya ya sabodoh ke di akhirat deuleu ku aing sia ngomongkeun aing awas ya ye emang naon gitu ditimpa ku bontot sia ku aing Iya keur carita eta wali datang mere ilmu kawalian.
atur salam lagi orang namun diatur salaman Kyai cenah aya nu atur salam di Jawa Timur Kiai anu bunga kate Kiai anu atur salam Kiai anu mesti lokal luar aju ka dieu ka Kiai Jawa heureut bunga mesti Kiai DPR atur salam sial cak DPR teh beuh aing pamenang atuh deuk menang di mana jeung si Manaraka dah cenah aing moal ngaji sanu nita ngaji deui na geus sia aing ulah dikitu-kitu teh aing mah deuk kitu bae aja atun teh jajan lagi manusia yang salamet aing mah keur ngomong bae lantaran eueuh jalan jang ka sorga jadi DPR di Indonesia mah sebab naon atuh aing nyaho aja pengkondisian di jerona kajenteng make kopeah make sagala ge jadi jerona mah korupsi tetep ceuli datang teh korupsi bae ge emang kumaha kitu di jerona maling mun kukula dicaritakeun cara maling nanyana atuh nyaho jasa aja nyaho jasa jadi pemerintah emang teu maraling atuh maling emang Kiai nyaho jasa ieu mah lamun dibejakeun lillahi taala nyaho jasa tentang struktur negara nyaho jasa komo di kabupaten mah di urang ieu teh APBD-na teh Tangerang teh 5,7 T 5,7 T Tangerang ieu emang teh aing nyaho aja teh bagus kitu mah aju dikamanakeun ka mana subna atuh nyaho nu kudu yang anu sakayu kan yang anu sakieu ieu cicing di imah teh lain cacing-cicingna deh nyaho aing anu mantak ieu pembangunan teh aing mantak wani ge ieu dangkal lamun nyana manggil aing nyaho sia mah lantaran teh nyaho lah ngomong gitu ulah lamun sia ayo pemerintah bro giliran mah dipanggil coba terangkeun moal bisa sia aing mah bisa ge teh aing teh tuh aju takabur betung-tung nama ngan nyaho lah nyana ngobrol misalnya haju apa bener-bener nyahoan kula bahwa nyana maling ye mantak wajar ngomong sautak saeutik mah sebab nyaho gitu cenah Kiai menang nanti mana isu teh mau urang nyaho teh kos kitu rahasia perusahaan kok Kiai ngomong kos kitu bongan aing teh dibere pan ku nyana iya bakar cerita ilmu kawalian suka anu mere nyaho kos kitu mana iya mahfud bil harfi fa huwa ma yufatu bi lepaskan belenggu urang deuk ka Allah komo urang geus kolot mah geus wajar lepaskeun keur ngorang geus urang ditafak non karena di istighfaran istighfaru kayataju ilal istighfar cek situ rubaiah istighfar siapa butuh kana di istighfaran sebab naon istighfar urang malalagaan pan nah nu mantak urang kuari ngaistighfaran nu baheula geus duh aing baheula mah sabenerna mah hayang dunia hayang campur jeung makhluk rugi sabaraha umur dipake rurugian geus kajian Gusti Ampura mulai ti kuari lepaskeun belenggu urang jeung dunia lepaskeun jeung makhluk lepaskeun geura belajar lalaunan setik jak kuncina mah eta kajian ku kumaha ge naon gitu ngaranna bantulah ku zikir ku urang ka Gusti Allah sedangkeun dina ilmu kawalian zikir teh kapan tahap-tahap mimiti zikir lisan jang urang la ilaha illallah naik zikir tarekat Allah naik engke zikirna kalubhu Allah naik engke ka dituju ka sir eta teh bakalna hu eta teh teu bisa dipindahkeun teu bisa pindah sorangan kayak kadeuleu perkembanganna jelema lamun geus zikirna la ilaha illallah na jadi bakal kos kitu tingkahna ditaekeun ke lamun geus jadi bakal kos kitu ge mun jadi bakal kos satungtung can kadeuler lamun kitu kos kitu atuh moal cara tangkal kayu be lamun kakara eta tetangkal be lamun ku urang kakarak dipelak engke sirungan berarti kan nyaho jadi ta urang ke sirungan gede berarti perkembangan kahandapna karena kanyahoan berarti kan kudu ditingkatkeun ku urang nah eta sarua datang ka kembangan ke lain deui datang ka buahan ke lain deui gitulah dina zikir nu mantak lain bantrak-bantrakeun cara napasna cara pereumna meremkeun mata ieu meremkeun mata hate dan lain-lain sebagainya mantak Kangjeng Nabi nyarita mutu qabla an tamut paehlah maneh memeh maeh paneh titah paeh ti heula memeh paeh beneran kudu kumaha eta atuh mau golok bae urang atuh udah bunuh diri bae lain gitu tetap kudu aya nu ngabimbing cik maehan teh maehan naon ieu teh maehan tina kahayang nafsu
gitulah imakir carita gorenganan aya ilmu fikih aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf aya ilmu thariqah aya ilmu makrifat aya nu ngabimbing ilah kudu kaluar tina belenggu lepaskeun belenggu lalaunan sanajan urang teu berthariqah ngalepaskeun belenggu bakal nikmat bae bakal nikmat kajen kumaha ge wa amma ma yufadu wallah